Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu alhamdulillah dina dinten Salasa kaping 30 Juni 2026 masih dina surat Al-Furqan ayat ka-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung nyarita saha nu nyarita alladzina itu jama-jama kafaru anu kafir anu ingkar tina kebenaran waktu sarita zaman Rasul. In hada sanyana ari ieu Quran teu aya sanes ayat teu aya lian illa kajaba cenah ieu Quran teh ifkun eta teh kabohongan pendustaan aftarahu anu dijieun-jieun ku Muhammad cenah kitu ceuk jama-jama kafir waktu sarita. Wa a'anahu anu dibantu ituhu kana itu nyieun Quran alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad qaumun akharin ku kaum-kaum nu sejen anu pinter kana sastra. Manehna ge da boga pamikiran yen ieu teh bahasa teh alus kacida teu mungkin Muhammad anu nyieun ieu dibantu ku sastrawan qaumun akharun anu sejen. Jadi kitu panyangkana jalma kafir waktu sarita. Faqad ja'u Allah ngadawuh faqad ja'u mangka sanyana ja'u geus datang itu jalma-jalma kafir dulman mawa kadoliman wazuro jeung dusta anu kacida gedena. Kitu jalma kafir mah bohong jeung mawa kadoliman ka Kangjeng Nabi Muhammad saterasna. Wa qalu jeung nyararita deui itu jalma-jalma kafir bari pokna teh kieu cenah eta Quran teh asatirul awwalina eta mah dongeng awalina jalma-jalma anu ti heula. Eta mah lagu lama dongeng bapa urang baheula geus aya ti bareto ge cenah kitu disangkana teh eta teh dongeng. Umat-umat kafir ngahina ka Rasul jeung ka kitab anu dicana ku Rasul tegasna Al-Qur'an. Dongeng nu kumaha kata tabbaha anu dituliskeun itu dongeng kana kertas atawa kana naon bae kana Quran. Fahiya mangka itu Quran tumla dibacakeun alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad bukrotan dina waktu isuk-isuk saatosna pajar wa asilan jeung dina sore hari ketika datang ti pagawean. Eta Quran teh cenah ungap ge dibacakeun we kitu. Padahal eta teh dongeng cenah kitu ceuk jalma-jalma kafir. Dugi ka ayeuna ge aya anu kitu teh. Kul bejakeun ku anjeun ku Muhammad atawa sahabae saur Allah azallahu geus diturunkeun atau parantos dilungsurkeun hu itu Quran alladzi kusaha zat anu ya'lamu maha uninga itu zat tegasna Allah Subhanahu wa taala sirron kana rasiah bis samawati nu aya di pirang-pirang langit wal ardi jeung nu aya di bumi nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala anu uninga kana rasiah langit jeung bumi sadayana ge teu aya nu rasiah teu aya nu samar mung Allah Subhanahu wa taala. Innahu sanyana ari itu Gusti Allah kana bukti Allah ghafuron anu maha pengampun Allah rahiman jeung anu maha kasih sayang. Jadi Allah mah maha ulas maha asih maha pengampun. Saterasna wa qalu jeung nyararita deui itu jalma-jalma kafir malihada naha cenanya hada ari ieu ar-rasuli anu ngaku-ngaku rasul nyebutna teh kitu. Naha cenah make ngaku-ngaku rasul ya akulu dasarua dahar jiga urang atau ama kana dahareun jiga urang sagala ge di dahar nya mohon atuh da rasul ge sami manusia ngan manusia istimewa.
Wa yamshi jeung sarua cenah leuleumpangan biasa balanya dagang fil aswaqi di pirang-pirang pasar. Laula unzila lamun teu mah moal nurunkeun cenah ilaihi ka itu jalma-jalma ku jalma malakun ku malaikat we cenah mun rek nurunkeun mah tong ku jalma beureun ku malaikat mah narurut kabeh padahal mah eta mah alesan pikeun jalma-jalma kafir. Piraku rasul ku malaikat da malaikat mah teu aya di dunya bungkeulekan jiga jalma sabab ai rasul mah eta mah ti bangsa urang-urang keneh ngan manusia istimewa. Fayakuna mangka bukti lamun ku eta malaikat rasul teh ceuk umat kafir ma'ahu sarta maranehna nadiron mere peringatan tangtu didenge cenah langsung moal menyangka sabab sarieun ku para malaikat mah jalma-jalma lamun diturunkeun malaikat ngan Allah mah maha ulas masih Allah menurunkeun rasul teh ku bangsana sorangan sesuai jeung bahasana masing-masing. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.